Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pun sampun tembe paralun ka Gusti Mungawidi, ka Pangeran anu ngawasa, anu ngawiyati tungkebing langit, anu ngaraksa tangkaring jagat. Kulo sewasiwi pajajaran sejak mukakeun turut cupuk nu karuhun, sunduk sanduk ka para nabi, ka para rasul, para wali, para karuhun sadaya, jembarna ka para pujangga. Neda widi ka Gusti sejak nyucruk galur ka pungkur mapai laratan baheula, nu larat dina tutulisan anu kacampak kurasa, nu katoel ku hate, katepi ku pikir, kajeeng ku panempo panguwuhna bahasa lisan, nu tumuwuh turun tumurun tejuh ku Ciibun. Teluntur ku waktu, telaas ku zaman, budaya Sunda tetep ajeg sanajan geus rea leunuh leungit dina jiwa manusia Sunda. Sim kuring sabaraha kanca sejak amitan kepada lelembutan, nuka kurung ku kawawangunan, bisi ku geuleuh ku kakemeh, katajong kakoer, kagandengan ku perilaku manusia. Teluntur ku waktu, kula rek nyandak warisan manusia, kudu runtut paut anut patut ka manusia, ulah hiri ulah dengki, jail kaniaya ka sesama. Mantepangkeun jeung para lelembutan, ureh kuring kawakilan ku keluarga besar Bapak Sudirman sinareng Ibu Yuli Rahmawati, anu ngagaduhan maksad ngareah-reah dina acara sepitan Ananda Taki Rizki. Anu kusim kuring dipihormat keluarga besar Bapak Sudirman sinareng Ibu Yuli, atuh Bapak RT na, Bapak RW, pupuh dusun, tokoh masyarakat, sapara kanca, oge Bapak bapak-bapak sina ibu-ibu anu hadir dina ieu patempatan, langkung ti payun hayu urang panjatkeun puja puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang tiasa ngariung mungkulung pamprok jonghok dina raraga ngareah-reah sepitana Cep Taki Rizki. Hayu urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan ieu murang kalih sing sehat, sing seueur rezekina, sing bager tur soleh, sing tumut sinareng tiasa babakti kanu janten ibu ramana, oge sing janten murang kalih anu manfaat pikeun agama sinareng nagara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat sinareng salam urang curah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta kersana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, dugikeun ka urang sadaya selaku umat mantena anu mudah-mudahan dipaparinan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana, dina danget ieu sim kuring sapara kanca ngawanohkeun sinareng mintonkeun kesenian Sunda sisingaan anu diwengkon ku nu namina Singalugay Grup Pamokolan, anu kalersan linggihna di Desa Pamokolan, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, anu dipupuhuan ku Kang Ahib. Bapak sinareng Ibu supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sasarengan nyakseni seni budaya sisingaan nyaeta Singalugay Pamokolan. Mangga gerak prung gerak bral singa gerang ngibing, mangga kapayun.